Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nyai Manik nu kasandingan ku Pujaswarna mancuh dina tangtunganana bade merhatikeun nu jadi lawan terus nyarita. Andika kudu narima kana ieu kanyataan Ragabaya. Wayahna mun Andika geus moal bisa neruskeun deui tarung, sabab Andika ayeuna geus nyandangan tatu di jero kabeunangan ku runtuyan panarajang kuring. Ayeuna waktuna kuring bakal ngabantu Kanang Bule mangsa ngayunan Embah Balaganjur, bakal terus ngagunakeun kakuatan ilmu gaibna. Leuwih hade bandungan we kumaha kajadian anu saterusna anu lumangsung di patempatan. Hiat Curelat cilung selegeleg Nyai Manik harita ngajelat saterusna nangtung di gigi Kanang Bule. Nyai Manik ngareret Kanang Bule bari ngomong lalaunan. Urang sing harapan babarengan anu jeung lawan. Mbah Balaganjur kudu bisa diungkulan kurang duaan Nang Bule. Kudu memang kudu ngabantu. Sabab Mbah Balaganjur ge bisa dipastikeun bakal ngagunakeun rupa-rupa kakuatan ilmu gaibna. Mangsa malehna ngagunakeun kakuatan ilmu gaib. Eta bagian kuring anu bakal ngimbanganana Nang Bule. Tapi Nang Bule kudu ngarti. Kaula datang ti alam gaib ayeuna keur nyanding dina warugana Nyai Manik. Sarta bakal ngabantu Kanang Bule. Nya kuring ge memang geus kaharti. Naon sababna maneh aya ngabantu ka kuring. Memang bener dina lebah ngalawanan kakuatan ilmu gaibna si tukang bajigur. Aing bingung gitu teh Manik. Sahatnya si maneh teh anu keur nyanding ka Manik teh aing jadi penasaran. Engke di mana geus beres ieu masalah. Tenang bakal dijelaskeun ku kaula. Anu lebih penting Nang Bule, urang duaan kudu mampu ngungkulan anu dilawan. Ningali kadatangan Nyai Manik anu kasandingan ku makhluk gaib sarta bakal ngabantu Kanang Bule harita Mbah Balaganjur nyarita ditujukeun ka Nyai Manik. Saha si laing sabenerna makhluk gaib? Gimana si laing? Anu geus nyanding kana warugana si Manik teh? Gimana? Andika teu kudu nyaho saha deui kula Balaganjur. Leuwih hade ayeuna mah sing hareupan ku Andika kuring duaan anu bakal tarung ngayuna Andika. Kuring jeung Nang Bule bakal nyoba kakuatan jeung kemampuan Andika Mbah Balaganjur. Kumaha geus jelas jeung kaharti ku Andika. Nang Bule milu nyambungan caritaan ditujukeun ka Mbah Balaganjur.
Mane jadi geus sababaraha kali ngagunakeun kakuatan gaibna euy. Ayeuna aing je aya nu ngabantuan keur ngalawanan kakuatan ilmu anu maneh ye Balaganjur. Anu matak sakedeung di maneh kudu bisa diungkulan ku aing duaan. Ayeuna mah giliran aing sakade maju narajang malah dibarengan ku Nyi Manik ye pikeun narajangna si Balaganjur si tukang parawat bujur. Geuleuh aing mah nyaho aing teh keur pilek sateh hantem sateh nimbung ngelehan sateh. Mbah Balaganjur ngabagikeun panetepna ka Lang Bule jeung Nyi Manik terus nyarita dina sikepna anu masih kana tetep tenang. Jadi si lain duaan teh rek maju babarengan pikeun ngahurup dewek ge Lang Bule Manik. Malah si lain duaan boga anggapan bakal mampu ngungkulan kakuatan jeung kemampuan dewek. Hebat pun bener eta caritan si lain duaan jadi kenyataan euy. Mun bener dewek tepikeun ka bisa diungkulan ku si lain duaan, mangka dewek geus moarek nembungkeun di diri. Bakal numpi di jero guha, tepikeun ka ngalupaskeun nyawa. Eta janji dewek Nang Bule Manik. Nang Bule jeung Nyi Manik pada sajaga diri pikeun maju narajang. Nyai Manik ngareret ka Nang Bule terus ngomong lalauna. Gunakeun kanyataan tanaga atau kekuatan tanaga lapisan sapenuhna dina mangsana ngalakukeun narajangna Nang. Ngeunaan kekuatan ilmu nu digunakeun ku anu dilawan eta bagian si Manik anu bakal ngimbanganana. Anu penting Nang Bule kudu percaya sarta nurut mun dibejaan ku si Maniknya. Sabab Nang Bule mangarti moal kumaha carana ngimbangan kekuatan ilmu gaib anu digunakeun ku anu dilawar. Kumahana? Ka hati. Heeh, ka hati si Manik. Kalau kumaha oge si Balaganjur kudu bisa diungkulan ku urang duaan. Si goblok teh tah geus nipu ka aing tah si atul bujur teh. Mun si Balaganjur teu ngagunakeun kekuatan ilmu gaib mah ditadikeun oge geus bisa dirubuhkeun ku aing. Anu matak ceuk Manik kudu bener-bener bisa ngimbangan kekuatan ilmu gaibnya nya cenah nya. Heuh ngimbangan nu digunakeun ku si Balaganjur. Sabab eta kekuatan ilmu gaib anu ngaganggu ka aing mah kitu ce. Memang bagian si Manik eta manang. Ngeunaan kekuatan ilmu gaib mah bagian ece. Sok Nang Bule heula ina mah anu maju narajang. Nang Bule anu geus saga diri maju narajang harita nyarita ditujukeun ka Mbah Balaganjur. Urang teruskeun sia tarungna sia Balaganjur anu sok niupan bujur. Ayeuna aing anu bakal maju narajang. Tada sia. Hayya. Jorelat Nang Bule maju narajang ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan sapenuhna. Jorelat Nyi Manik ka jorelat marengan kana panarajang Nang Bule. Ningali dua urang lawanna geus maju narajang, harita Mbah Balaganjur ngagunakeun kekuatan ilmu gabungan antara kekuatan ilmu nu aya di alam nyata jeung kekuatan ilmu gaib. Mbah Balaganjur tenyingkahan panarajang lawan. Harita panarajang Nang Bule anu pangheulana datang dipendung ku sapasang leungeun Mbah Balaganjur. Sok hiu geus. Geseh waktu sababaraha detik sanggeusna panarajang dibendung lawan, harita Nang Bule ningali aya kasempatan nu hade pikeun ngasupkeun panarajangna.
Tapi sameme panalajang nang bule kena kana sasaran harita Nyi Manik nyarita ka nang bule. Teu kudu ditarajang nang bule. Jirim si Balaganjur geus pindah tempat nang. Kakuatan panalajang bakal ilang kakuatanana. Teu beda ti narajang haseup nang. Tuturkeun we ece anu bakal narajang nu dilawan nang. Nyai Manik narajang ka tempat anu sejen. Nang bule ngajrelat nuturkeun jrelat Nyi Manik anu narajang ka tempat anu sejen. Harita Nyi Manik narajang ke lebah tangkal kai gede. Katingalina ku nang bule mah. Tapi katingalina ku Nyi Manik mah Mbah Balaganjur. Tapi sameme sabetan pedang Nyi Manik kena kana sasaran. Ngadadak Nyi Manik kajrelat deui narajang ka tempat anu sejen. Bari maju narajang ke tempat sejen harita Nyi Manik nyarita ka nang bule. Si Balaganjur pindah tempatna ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna keur nyamarkeun panenjo anu dilawan. Terus tuturkeun ece nang, ece tuturkeun nang bule teu loba carita. Harita nurut kana caitana Nyi Manik anu leuwih ngarti kana kekuatan ilmu gaib anu digunakeun ku anu dilawan. Katingali ku nang bule nu jadi sasaran panalajang Nyi Manik teh tetela tangkal cau. Sedengkeun katingali ku Nyi Manik mah jirimna Mbah Balaganjur. Sabetan pedang Nyi Manik anu ngarah kana beheung lawan teu kena kana sasaran sabab Mbah Balaganjur jingkrak kagigir bari leungeun katuhuna rek ngajambak buukna Nyai Manik. Tapi anu rek dijambak buukna ngagajeleng ka tukang. Sahyuk jingkrak prosat hiuk gajeleng. Nyi Manik luncat ka tukang. Sedengkeun nang bule anu marengan kana panarajang Nyi Manik. Harita panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana tangkal cautea. Jurelat cileng sohiu jebrotas. Dewi kabeunangan. Kadenge sora Mbah Balaganjur anu ngageronahan ka nyeri. Kunang bule tadi katingalina tangkal cauteh jadi robah. Jadi Mbah Balaganjur anu keur ngadarig-deug mundur ka tukang. Tapi Mbah Balaganjur gancang mancukeun tangtunganana dina kayaan teh sakara-kara. Panarajang nang bule harita ngarahuh dari jeung teu naon-naon pikeun dirina. Kekuatan panrajang si lain cukup hebat euy. Tapi can mampu ngarebuhkeun deweknya. Jadi mun si lain hayang bisa ngarubuhkeun dewek mangka kekuatan panrajangna kudu nu leuwih hebat nang bule. Jalur si lain kala kaluncat ka tukang. Oh, ku dewek geus bisa kanyahoan kalemahan si lain Manik. Nyai Manik musirkeun panetepna kanu jilawan terus nyarita. Andika teu kudu nyarita nu lain-lain Balaganjur. Kakuatan ilmu gaib nyamarkeun panenjo teu bisa mangaruhan panenjo kuring. Jadi tarung jelas bakal berat pikeun Andika. Pikeun ngungkulan dua urang lawan anu mata geus teu kudu loba carita kali tinggal buktikeun kakuatan jeung kamampuan Andika Balaganjur. Nang bule milu nyambungan kana caitaan Nyai Manik ditujukeun ka Mbah Balaganjur. Kakuatan daya tahan maneh memang hebat oge sia Balaganjur. Maneh geus sababaraha kali kabeunangan ku panlajang aing tapi maneh acan rubuh-rubuh kene anjir. Jadi penasaran ka akunya juga. Matak aing terus narajang teh moal eureun. Mun maneh masih kene bisa hudang deui masa Balaganjur.
Mbah Balaganjur terus nyarita deui. Dewek memang boga kekuatan daya tahan badan nu geus galatih. Sarila memang tacan aya kekuatan panarajang anu mampu ngarubuhkeun dewek. Tapi kan ka dewek bisa ngoneal di hudang. Anu batak sanajan dewek ayeuna di tarajang kuduaan, cancang dus saing duaan bakal mampu ngukulan kekuatan jeung kamampuan dewek na bule mani. Nyai Manik neutup seukeut kanu dilawan bari nyarita. Andika teu kudu ngagulkeun diri sorangan Balaganjur. Dina ieu tarung kuring jeung Nang Bule geus boga tekad anu sarua pikeun tarung ngungkulan anjeun. Pokona sapikeun ka binasa taruhanana. Anu matak tarung tepikeun ka sabalila oge bakal disorang Balaganjur. Nang Bule milu mairan dicaritaan bari sayaga diri pikeun neuruskeun tarungna. Sok maju narajang geus kudu diatur sagarupa. Make jeung kudu sakali sewang anjir. Anu jelas aing jeung Cemanik anu bakal terus narajang mah sabalaganjur. Aing duaan moal waka eureun narajang mun can ningali maneh rubuh dina kayaan geus teu bisa hudang deui. Tapi aing boga kayakinan da. Kumaneh bakal kaalaman sia rubuh teh sia. Percaya ka aing sabalaganjur. Hasok tong loba ngomong. Buktikeun we jaditan selain cenah bule. Memang katang tuannya kitu un dewek rubuh masih kene bisa hudang mah. Tapi keun ka iraha oge tarung mah bisa doy. Heueuh mangga si aing duaan sia ayeuna nu bakal maju narajang sia. Balaganjur dirubuhkeun sia mah ku aing. Hayya! Jurela cilung Nang Bule leuwih teu heula maju narajang. Saterusna Nyi Manik kacuelat marangan kana panarajang Nang Bule. Sedengkeun nu ditarajang harita Mbah Balaganjur geus boga pamikiran. Salah saurang lawana kudu aya anu bisa diungkulan heula. Nyai Manik anu kasandingan ku Pujaswarna anu kudu leuwih teu heula diungkulan. Sabab makhluk gaib anu nyanding kana warugana Nyi Manik bakal leuwih ngarti jeung mampu ngimbangan kekuatan ilmu gaibna dibandingkeun jeung Nang Bule. Kitu jalan pamikiran Balah Balaganjur dina waktu harita. Waktu panarajang Nang Bule datang, harita Mbah Balaganjur kenyingkahan atawa ngabendung panarajang lawan. Ngajadikeun panarajang sapasang leungeun Nang Bule ngahantem kana anggota badan lawan. Nyai Manik rek ngabejan ulah ditarajang geus celak kaburu panarajang sapasang leungeun Nang Bule ngahantem badan lawan, ngajadikeun Mbah Balaganjur ngacungker rubuh maring lemah. Sedengkeun Nyi Manik anu marangan kana panarajang Nang Bule harita datang. Digigireun Nang Bule bari nyarita. Urang leungiteun lawan ieu mah Nang Bule. Leungiteun lawan kumaha? Apanan si Balaganjur dihantam ku panarajang aing terus rubuh geus teu bisa dihudang. Teka tingali kitu ku Cemanik. Waktu di dia ngahantam si Balaganjur ku panarajang. Alah. Ditarajang ku Nang Bule lain Mbah Balaganjur Nang. Sok tahan heula, tahan napas Nang. Bali puseurekeun perhatian anu tadi cek Nang Bule ngajungkeun teh. Nah bener Mbah Balaganjur. Cik cobaan buktikeun Nang. Nang Bule harita terus nahan napas bari musirkeun perhatianana ka lebah tempat ngacungkel rubuhna Mbah Balaganjur. Barang geus sidik harita Nang Bule
jadi kagetin oge sabab anu ngagoler teh tetela lain Mbah Balaganjur tapi catang bobo. Kurang ajar si Balaganjur ya. Saat kelebujur geus ngalojokeun di aing si wawalak janten deh. Aduh. Kumaha ya teh Manik? Alah. Aing janten menghulang ieu mah ya. Si Balaganjur aya di mana ya teh Manik? Anu matak semalik datang ka dieu oge nang. Tadi waktu datang geus nyalita pan. Ieu mah si Balaganjur boga kakuatan ilmu anu digunakeun ku manehna, ilmu gaib oge ieu teh. Ku Manik can bisa katebak ramahanana nang. Anu matak Manik can bisa mastikeun aya di mana ayeuna jirimna si Balaganjur. Urang kudu tetep waspada ieu manang. Bisi si Balaganjur ngabongohan ngalakukeun panarjang ka urang. Pokona urang ulah balangah ieu manang. Nang bule jeung Nyi Manik masih calicing di tempatna bari merhatikeun mut paneutupna kasabudeureun eta patempatan neangan cirim anu jilawan nyata Mbah Balaganjur. Dina kayaan keur kitu harita duanana jadi curing hak. Waktu ngadenge sorana Mbah Balaganjur anu nyarita datangna sora teh tina jero taneuh anu jarakna kira-kira 4 lengkah ti tempat cicingna nang bule jeung Nyi Manik. Dewek ayeuna aya di dieu dina jero taneuh nang bule Manik. Oh bisi nyusul hayang ngabuktikeun mah. Ha sok si aing asup kana jero taneuh euy. Tanungna diteruskeun dina jero taneuh. Bang-bangna mah keur si laing anu nyaning kana warugana si Manik. Hasok susul dewek kana jero taneuh. Mun memang si laing mampu ngungkulanana. Puja suarana anu nyaning dina warugana Nyi Manik bisa ngarti kana maksud tujuanna Mbah Balaganjur. Anu ngahaja mancing sangka nyusu Mbah Balaganjur nurus bumi. Anu tangtu we mun tepikeun ka ngalakukeun tindakan justru puja suarna kudu kaluar tina warugana Nyi Manik. Nu dilakukeun ku Mbah Balaganjur mangrupa cara pikeun mecah kakuatan nu dilawan. Nyai Manik anu kasalingan ku puja suarna harita Nyi Manik kantelkeun curugna kana bibirna isarah sangka nang bule tong waka nyarita. Saterusna Nyi Manik harita nyarita bari museukeun perhatianna ka lebah tempat anu sorana Mbah Balaganjur tina jero taneuh. Andika sakudu ngarti Balaganjur. Kuring lain teu mampu nerus bumi nyusul tempat Andika. Anu saterusna tarung dina jero taneuh. Tapi karena pamaksudan Andika geus bisa katebak. Nyata hayang misakeun kakuatan lawan. Cara nu dilakukeun ku Andika ayeuna nandakeun Andika memang geus teu mampu ngalawanan kuring duaan Balaganjur. Jadi pancingan teh moal aya hartina. Tetela si laing bisa nebakana karena pamaksudan dewek. Tapi mun bener si lain boga kemampuan ti alam gaib, gunakeun kekuatan si lain sangkan dewek bisa nemongkeun diri. Si lain pasti moal mampu sia. Nyi Manik anu kasalingan ku puja suarna meuremkeun parona sakedeung. Pedang dina dengan katuhuna katingali ngageretar. Puja suarna anu nyaning dina warugana Nyi Manik halita ngagunakeun kakuatan ti alam gaibna. Saterusna Nyi Manik ngacuerat mulu ka tempat keluarna sora Mbah Balaganjur tina jero taneuh. Kajadian saterusna harita Nyi Manik kagunakeun pedangna. Tungtung pedang amles nembus kana jero taneuh. Juelas yuk.
pedang digunakan ku Nyi Manik tepikeun ka satengahna harita ambles kana jero taneuh. Nang boleh ngacoelat hayang nyampeurkeun terus nangtung di dieu Nyi Manik anu harita masih nyekelan gagang pedangna. Sedengkeun pedangna masih keneh dina kaayaan mabes kana jero taneuh. Alah nya ante gablek kinten-kinten tah si arek bujur teh. Wah, dasar jelema goblok ge mah ieu Nyi Manik. Kalaka ngajakan tarung dina jero taneuh sagarupanya. Alah, terus eta pedang Nyi Manik kepikeun ka mabes satengahna kana jero taneuh. Nah bisakeunna kitu kasih eta si atuh bujur Nyi Manik. Da kuring mah can ngarti teh Nyi Manik. Pedang Nyi Manik anu nembus kana jero taneuh nu dibarengan ku kakuatan ilmu gaib tangtu bakal aya pangaruhna keur si Balaganjur nang. Bisa wae maneh terus nemongkeun diri atawa jirimna atawa bisa wae pindah ka tempat sejen ya urang daguan heula we nang. Kumaha ketakna si Balaganjur anu saterusna. Dina kayaan keur kitu harita lang bule jeung Nyi Manik jadi curing hak diwe sabab kadenge deui sorana Mbah Balaganjur tapi sorana teh ayeuna mah kaluarna tina jero walungan. Geteran sorana kawilang jelas kadengena. Padahal jarak di tempat cicing nang bule jeung Nyi Manik teh rada anggang ka walungan mah. Dewek ayeuna aya di jero walungan yeuh jang bule Manik. Di jero walungan euy. Mun sia laing duaan moga kemampuan hasok sedatang teuleum sia ka jero walungan. Urang teruskeun tarungna dina kayaan bari teuleum. Si laing duaan geus bisa dipasikeun moal mampu sia nyusul dewek nu aya di jero walungan. Hasok datang sia duaan ka dieu nang bule Manik. Nang bule jeung Nyi Manik silih teuteub. Nyai Manik leuwih teu nyarita. Urang kudu teuleum ka jero walungan ieu mah. Neruskeun tarung bali teuleum mun kayak kieu mah nang. Kumaha sanggup mun tarung bali teuleum di jero walungan. Aing geus kalatih ari teuleum mah Nyi Manik. Alah, tapi lila teuing mah tangtu we aingna moal kuat. Kudu cimul heula narik napas. Kitu rupa-rupa pisan ieu si wawalak teh yeuh. Make jeung ngajakan tarung di jero walungan sagarupa. Aduh, nah ieu mah yeuh teu kuhan teu. Nyai Manik kahulang sakedeung siga nu keur mikir, teu lila terus nyarita. Kan baya tunang, Nyi Manik we anu teuleum asup ka jero walungan. Tarung ngalawanan si Balaganjur. Tah nang bule mah nungguan we lah nangtung dina luhur batu gedenya nu aya di walungan. Parang engke ningali jirimna si Balaganjur, mangka geus teu kudu asa-asa deui gunakeun kakuatan sapenuhna nang. Pikeun rajang anu jadi lawan. Anu jadi sasaran panarjang teh kudu silahna nang. Kade poho ieu kade poho dina waktu nang bule nibankeun panarjang kana silah lawan nang. Kudu bari nahan napas. Kumaha ka hati nang? Sok ku aing ka hati ceulah. Nah ari Nyi Manik moal eungap kitu mun dina waktu lila aya di jero walungan. Terus bae jeung kudu tarung deui. Nyi Manik memang boga elmuna sangkan kuat teuleum di jero walungan nang. Mudah-mudahan si Balaganjur bakal kawalahan anu saterusna muncul di jero walungan. Bisa nemongkeun jirimna. Dina kaya seperti kitu mangrupa kasempatan anu hade keunang bule pikir ngalakukeun panarajangna ka si Balaganjur. Hayu ayeuna mah urang datang we ka walungan nang. Jurelat cilong. Nang bule jeung Nyi Manik kaculat mulu ka lebah walungan. Sangeusna aya di sisi walungan harita dina jero walungan kadenge deui sorana Mbah Balaganjur.
Si lain duaannya aja bener-bener boga kahayang ngungkulan kekuatan jeung kemampuan dewek nang boleh manik wali datang nyamperkeun nah gira-gira si lain sagup gitu tadung di jero walungan Nyai Manik anu kasandingan ku Pujaswarna harita nyarita Andika tong waka nganggap enteng kalau jilawan pada ganjur kuring anu bakal teuleum ka jero walungan sarta tarung ayunan Andika rek sabaraha lila aya di jero dasa walungan ku kuring bakal diladenan pada ganjur nang boleh harita milu nyarita ditujukeun ka babana ganjur nu teu katinggali cirimna maneh rek ngajak kantong di mana we oge bakal diladenan sia bala ganjur kurang ajar maneh ayeuna ngagejebur anjir disusul ku aing duaan maneh aya di mana we oge sia bala ganjur moal diantepkeun sia kajenting humpat ke liang cecopet oge sia si liang bujur eueuh kakuatan ilmu gaib-gaiban jeung aing mah anjir sok cing aing mah lah dagoan sia tong ini kabur maneh bala ganjur sakedeung di maneh bakal ngambang jadi bugang sia bala ganjur. Si lain teu boleh tarik ari ngomong manang bule geus teu kudu loba carita sia hayu datang sok dewek idaguan di dasar walungan sia memang si lain duaan boga kamampuan sok buktikeun sia Nyi Manik dina kayaan dengan katu masih nyekelan pedang harita nedep ka nang bule betus nyarita Cemanik ayeuna bakal teuleum ka jero walungan nang Cemanik bakal ngagunakeun sakabeh kakuatan jeung kemampuan diri si bala ganjur kudu kadeseh saterusna manehna bakal muncul di jero walungan geus muncul jilibna mah bagian nang bule we nya anu kudu ngabereskeunana siap Cemanik lah ku aing bakal dilaksanakeun eta caritaan teh jadi aing mah ayeuna nungguan we nangtung dina batu gede nya nu aya di tengah walungan kitu maksud Cemanik teh meulina nya bener kitu Cemanik percaya ka nang bule boga kamampuan jeung kakuatan panarajang anu paling hebat nang anu mampu meulina si bala ganjur nang ayeuna Cemanik bakal teuleum ka jero walungannya jorelat Kocilong kejebur harita Nyi Manik kejebur kana jero walungan sedengkeun nang bule ngajolat luncat saterusna nangtung dina luhur batu gede anu aya di tengah eta walungan Nyai Manik puguh kasandingan ku Pujaswarna anu datang ti alam gaib harita teuleum ka dasar walungan teu ngarasa eungap sok sanajan sakumalila nada puguh memang kakuatan ge aya di Talaga Warna sanggeusna aya di dasar walungan harita Nyi Manik aduh hareupan jeung Mbah Bala Ganjur anu ngabagiakeun kadatanganana kakuatan ilmu harita Mbah Bala Ganjur teu ngarasa eungap sok sanajan dina waktu lila aya di jauh dasar walungan Silain sorangan geningan aya datang teh Manik kunaon deui bareng jeung sidang bule padahal dewek hayang neruskeun tarung teh dihurup ku silain jeung sidang bule silain bener-bener nekat Manik wali tarung ayunan dewek di dasar walungan nang bule tu kudu milu babarengan datang ka dieu sabab cukup kuring sorangan bakal mampu ngukulan anu dilawan kakuatan ilmu gaib anu digunakeun ku Andika bisa diimbangan ku deui kuring bala ganjur jadi Andika geus teu kudu nanyakeun di nang bule anu jelas kuring bakal ngalawanan Andika dewek jadi terap silain memang geus waktuna kudu kaluar tina warugana si Manik sia anu saterusna mulang ka sarakan
makhluk gaib seperti selain Canyaho ka dewek anu geus loba nalukeun jeung nundukeun makhluk-makhluk gaib silain geus ngaganggu jeung halangan kana karep pamaksudan dewek manik. Dewek bakal ngabuktikeun kakuatan dewek mampu ngaluarkeun silain tina warugana si manik. Teu kudu loba carita tanpa bukur balaganjur. Leuwih hade urang mimitian ge tarung rasakeun di paneu jagoling. Heya. Nyai Manik maju narajang bari ngagerakeun pedangna. Mbah Balaganjur ngimbangan panarajang dilawan. Tarung di jero walungan di dasarna memang teu bisa luasa seperti di darat. Tapi lantaran masing-masing pada boga kemampuan kekuatan ilmu gaib, harita anu keur teu kahalangan ku kaayaan. Sabab Nyi Manik anu ngarah karena dada lawan harita teu disingkahan ku Mbah Balaganjur, tapi ku leungeun kencan Mbah Balaganjur malah bari leungeun kencan nakis pedang lawan harita leungeun katu Mbah Balaganjur langsung ngahancam kana dada Nyi Manik anu teu ngadua kana eta palajang lawan. Sasyuk datang sabetan pedang sasyuk pedang lawan ditakis kulungan kenca sedengkeun dengan katu Mbah Balaganjur ngahantam kana dan lawan sedek desah Nyai Manik kagero kaget menahankan nyari terus